Di mana letakna Nurullah? Hiji dina amis budi, dua dina ramah, tilu dina someah, tilu opat dina darehdeh, kagenep dina hate nu ninggali celik putih jeung celak herang. Kakara aura urang bakal aya Nurullah, cahaya Allah. Lamun sifat hirup seperti kitu, deuk aya cahaya Allah kumaha? Baeud wae, ditanya jiga nu embung, keding wae, batur meuli gedong nyeri hulu, gerak pertanyakeun cahaya Allah nu mana nu aya dina awak urang. Da cahaya Allah manitah nage tawado, bersih hate, nyaahan, dedehan, nyeri hate lamun urang can bisa melaan batur, teu ngeunah diri lamun urang can bisa nulungan batur. Ieu Nurullah teh teu kudu jauh di jugjug, teu kudu yang nu anggang nu ngaran ilmu, koreh ke nu deket bae, teu kudu nyiduh ka langit bisi lamokot kana diri, teu kudu yang nu